Wah, beres wah haji ya guys. Peralatan tempur ya rokok ya kopi ya tinggal lihat. Kita nah. Assalamualaikum. Pak Haji. Waalaikumsalam. Sehat Pak Haji? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Beres ya. Aduh. Nantol. Kerenangan bengkel ya suling urang suaraan orang kenangan bengkel suling mana? Bawa Ayah, ke sih, ayah bawa ke Mana? Mas Gana. Ke dicor wes kalian goblok. Yang rupa-rupa wae. Nah. Waduh, wajah apa tuh cerita itu motor tabrakan? Lah, gadag mana mah. Ngomongnya tahu duna. Tak kopina, tak gorengana. Ya. Terus lalu bawa omong tah. Ya. Apa lain nama? Wajib kan apa orang gawe henteu, usaha henteu, wajib gitu. Ya nah atuh lalaki mah kudu daek usaha naon wae ge dicoba. Beres Nah, heueuh. keur naon wajib nempo teh ulinan APW naon sih? Iya, orang keur ada guan kiriman. Hah? Ngomongna mah jam sakieu. Kiriman. Kiriman. Waduh. Rek mau kiriman ya ka wajib. Wajib bakal disantet ya mah. Yang udah laporan ka Ustaz ya. Macarananya udah laporan ka Ustaz ya bahaya ya wajib. Kalau kiriman santet. Mana kunaon ngalamun wae eta kopi aya, gorengan aya. Ini sundut ya wajinya. Ayo urusan Haji. Urusan naon deui? Urusan dia mah penting lah mas. Urusannya masalah kejiwaan. Kejiwaan. Ya wajib orang tinggal ieu mah urgen ieu mah wajib. Mun pisan ieu rokok nang pisan ya. Assalamualaikum wajib. Waalaikumsalam. Dulunya Pak. Assalamualaikum. Ampun, aing karotor posi. Bersih, merada indah. Masih deh. Ampun, kotor-kotor teuing ya. Merada indah ya. Assalamualaikum. Salam. Bahaya tat bahaya. Bahaya. Ayo rek pae. Anjing aing mah. Bener ayo guys tinggal kendala itu wajib aduh tat tat. Kamana sih? Ayo ke ditet. Buruan. Sendal, salah sendal. Patuker segala patuker di sendal teh. Tat dulu tat ayo rek pae tat. Buru. Ji salah kan. Tat ke ditet buru. Kayak orang bau motor ya.
bener bener ya. Coba. Ayo tat, tanya gimana tat? Bahaya tat, gimana tat? Asli itu mah. Iya lagi. Masalah, bukan masalah nyawa ya tat, gimana tat? Ayo tat. Tat, gimana tat? Iya. Coba di terawang tat. Rek aya kiriman cenah tat. Ayo. Lu nyokot cai. Hah? Nyokot cai. Cai, Yo, ya ini. gedeng tat. Gedeng. Kiriman teh. Kiriman naon ya? Tat, cai tat. Tat, gimana tat? Disiramkeun. Pinggir tetangga. Kabeh, dikitukeun. Sok. Urang ucap-ucap teh tat. Sok siram kabeh geus bacaan. Siap. Mana tat? Mana tat? Siram. Terus. Loh. Aya tat. Benar. Aya bener. Wah, Cokot. moy. Moy tat. Asli. Ya. Tat. Aing gak hidup maksud aing usir. Roti awewe tat. Di dahar ya we. Terawang aing Nah jadi salah geus. salah tat. Cenah dia tuh nya. Impor kasurupan jadi bencok we urang. Ieu terus tat. Terus boleh tuh. Aduh. Ada pantau. Telepon panto. Dikepretan ku urang tat. Dikepretan telepon panto ku urang tat. Geus. Mana di tat nanti. Naon maneh nyiram-nyiram mah urang. Wajib kan rek aya kiriman cenah ieu urang ngadatangkeun ustad. Ya emang bener urang keur ngadaguan kiriman ieu. Tuh, rek kenungguan kiriman cenah. Kumaha tat? Iya tak kirimana. Goblok sia mah. Paket. Iya kirimana. Nya muna. Oh iya, aya Gila teuing sih. nyasar ka mana-mana aya dudukun ka kuburan, aya kemana. Bingung wajib. Paket wajib. Mohon ya. Oh, Bener? oke siap. Nun. Geus dibayarnya. Mun atas ada cowok di Anda. Tah iya goblok. Ya, Paket. mangga, Pak. Jadi lain paket santet lain wajib. Lain. Tat urang salah tat, ampura tat. Goblok. Ji, urang Sia mah salah, tak Ji. ulah ujon wae.